Jadi kumaha kesan-kesan sia sampai ngalebok deui ieu. Nah, anjing. Kasar goblok. Sia ada harta tinu eta goblok nanti nu piring. Nu majikom lah sekalian colokeun atuh. Mau sarap anjing. Nah, ini malah kudu. Make entong atuh etana daharna ulah make senok. Masih dong enggak salah kieu Pak. Nah, ini anjing. Kasar aja goblok ngomong teh. Ya kalau kabarang kirimkannya. Tah calacahan sakalian atuh. Soalnya Mengona. Bisa sesuatu teh campur jeung kopi tah kadinya. terus itu lah. Bayar cen oge. Bayar kudu bayakeun ku abi. Ya, ajak melek. Sok eta tuang heula can beres.